Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. La ya'lamu ma fil ardi. Walillahi jeung eta tetep ka Gusti Allah ma ari sakabeh perkara. Fis samawati anu aya di pirang-pirang langit wa ma jeung sakabeh perkara fil ardi anu aya di bumi kabeh ge Gusti Allah. Nu nyieunna Gusti Allah, nu bogana Gusti Allah, nu nampukeunna Gusti Allah, nu ngamodel-modelna Gusti Allah, nu musik manekeunna Gusti Allah, nu ngurusna Gusti Allah. Dek paham ya. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Walaqad wassayna, yang yakin geus teman-teman ngawasiatan kami na aku jeung Gusti Allah. Kampu kami teh geus dipapatahan. Nah, alladzina kajalma-jalma utu anu dibere ilatina alkitab kana kitab min qablikum sameme aranjeun kabeh. Kami geus ngawasiatan jeung Gusti Allah ka jalma-jalma anu dibere kitab sameme aranjeun nyatana ahli kitab golongan Yahudi, golongan Nasrani. Wa iya aku mugi ngawasiatan ka aranjeun kabeh wahai ahli Quran umat Kanjeng Nabi Muhammad. Naon geus wasiatna anit taqullah, bi anit taqullah. Gambaran kudu sieun aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Khaufu iqabahu, tegasna kudu sieun aranjeun kabeh kana siksa Gusti Allah di mana-mana teu nurut ka Gusti Allah. Atuh kumaha ngagungkeun kana rasa kasieuna biaruhi gambaran kudu nurut ka Gusti Allah. Sieun disiksa ku Gusti Allah lamun teu nurut ka Gusti Allah maka kudu nurut ka Gusti Allah. Mun diperintah laksanakeun, mun dicarang tinggalkeun kitu. Eta geus diwasiatan ku Gusti Allah teh kabeh dibahulana keneh datang ka ayeuna. Lain umat Muhammad, lain umat Kanjeng Nabi Muhammad diturunan kitab ku Gusti Allah itu kabeh kita kabeh kudu takwa ka Gusti Allah, sieun disiksa ku Gusti Allah sehingga nurut ka Gusti. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus dicaritakeun deui ku kami jeung Gusti Allah ka aranjeun kabeh wahai umat Muhammad oge ka umat-umat anu ti heula. Dibejakeun in takfuru ya lamun kufur aranjeun kabeh teu nurut bima usitu bi kana perkara anu diwasiatan ku kami titah takwa. Takwa ditasieun ka Gusti Allah, teu sieun ku Gusti Allah teh. Gambaran teu turut ka Gusti Allah. Kita turut anu jeung Gusti Allah dicaritakeun fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Da sakabeh perkara anu aya di langit jeung di bumi eta teh kabeh ge Gusti Allah. Khalqan wa milkan wa abidan. Nungieuna Gusti Allah, nubogana Gusti Allah, musik malikeunana Gusti Allah, nampukeunana Gusti Allah. Tentunya anu ngadun udah nunjali dunungan nanti kabeh Gusti Allah. Sehingga fala yaqulu kufru. Mual tak mador kukul aranjeun kami ku Gusti Allah kita nurut ka kami lamun teu nurut teh. Moal aya pangaruhna ka Gusti Allah. Ya, pangaruh mah paling oke kan Quran. Dalu mah kabeh Gusti Allah. Erek henteu nurut ka Gusti Allah ieu mah. Da moal matahna henteu butuhan Gusti Allah makan sepatu ka henteu. Nya erek salam juga jelema teh maksiat kabeh. Bedegong kabeh ibadah ka Gusti Allah. Moal murahan kana karunan Gusti Allah.
kabeh oke angger nu Gusti nah Allah balik punya katanya balik punya wa kana Allahu ghaniyan hamida wa kana nyamuka sallallahu ta'ala tabanian anu maha sugih tina makhlukna maha sugih tina ibadah ti makhlukna kebutuhan kebutuhan kana ibadah urang hamidan tur anu pinuji Gusti Allah teh kabeh ge harus rek ditilik tina segi naon bae oge itu teu aya cacanna teu aya celana di Gusti Allah dek dina dadamlan nah erek dina aturanna dina panitahna dina carana dina sagalopana moal aya anu goreng lamun eta ti Gusti geus halusna kieu ieu teh ya rek jadianana urang diciptakeun seperti kieu halusna teh kieu kade ulah hayang siga takut urang mah dibere rezeki teh sakieu ieu Gusti Allah teh bere pakaya saki halusna teh sakieu halusna teh lamun misalkan oh nya sama aya halusna teh paloba teh pakai geus moal bener bangsa urang kalau pakaya teh batur mah barisa ya seripuh bener teh urang mah harus teu sakit geus diatur ku Gusti Allah sing yakin perkara anu diatur ku Gusti Allah tentang harus hamidah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh walillahi jagat terkagungan Gusti Allah ma sakabeh perkara fis samawati anu pirang-pirang langit wa ma jeung tek-tek penging perkara fil ardi anu aya di bumi terus diulang-balik ku Gusti Allah kana naukidan muatan anu perkara anu netepkeun kana wajibna takwa kudu takwa jadi ieu diulang-balik teh ameh jelema teh beuki teu boga alasan beuki jelas bahwa alasan lamun tetang dek tetang buat kumaha kapan kabeh di Gusti Allah ieu kene sekolah asin aduh sukene geus elok asin teh jaga kana ieu wa kafa billahi wakila wa kafa jeung nyukupan sahabillahi kalau insyaallah namana wakilan anu ngurusna syahidan terusan yang siana nabi an fi malahu pada saestuna sakabeh perkara anu aya di langit jeung di bumi teh tetep Gusti jeung Gusti Allah iyasya yulhibukum ayyuhan nas iyasya lamun mangersakeun Gusti Allah yulhib maka bakal ngalungitkeun Gusti Allah wahai manusia wa yati bi akhirina jeung ngadatangkeun Gusti Allah bi akhirina kalawan anu sejen kabeh bari jadi gaganti aranjeun kabeh Allah kersa bae jelema naon ora kabeh geus ganti PKB ganti kuali jelema mah ya barat tegong geuning jadi setan kabeh ganti we di dieu teh ujuri kabeh sobat itu Allah bisa kumaha dikitukeun wa kana Allahu ala zalika qadira wa kana jabuka sallallahu ta'ala zalika karena ganti jelema itunya ku makhluk nu sejen atawa ku jelema anu sejen itunya terkawasa kagila-gila Allah terkawasa man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah man ari sing sajelema eta kana nambukti si maneta yuridu ngarepkeun si jalma ku amalna mengharap thawabat dunya kana buruk di dunia fa indallahi thawabud dunya wal akhirah maka ieu eta tetep sandingan Gusti Allah di Gusti Allah mah aya thawabud dunya wal akhirah
buruh dunia aya, buruh akhirat. Itunya. Jadi jelema erek mudah-mudah dunia, erek mudah-mudah ke akhirat, aya tangan saukur dikasih. Dimana Allah lain dari teu aya dilian di Gusti Allah kabeh oge nya erek mudah-mudah dunya di Gusti Allah da nu merek sagala rupa naon dunya jeung sasina usah Gusti rek mudah-mudah dunya Allah nu bogana rek mudah-mudah akhirat Allah nu merekna atuh erek menta dunia atau menta akhirat lain ka Gusti Allah. Ya ka Gusti Allah kuduna teh. Nya. Gusti Allah menta dunia ku Allah digelarkeun syariat. Tah carana kieu. Itu nya carana kieu. Ambe henteu laran engke di akhirat henteu samsara. Itu nya diatur Gusti Allah nggelarkeun syariat. Hayang sebuah kudu dahar. Padahal nu mere sebuah nama saha? Gusti Allah. Ngan Allah ngagelarkeun syariat. Ya, biasana Allah teh boga kabiasaan. Biasana Allah nyimpen sebuah teh babarengan jeung daek dahar. Itu lain. Da bisa bae jelema teh dahar bae tapi teu sebuah-sebuah aya. Kampur. Jadi apa kamu hayang usaha padahal nu mere di segi masa Gusti Allah ngan Allah boga kebiasaan biasana Allah nyimpen rezeki teh babarengan jeung jalma daek usaha kitu sok ngan usaha supaya salamet di akhiratna maka kudu sesuai dengan aturan Gusti Allah. Fal mayaqulu ahadahu ma'al akhassa dunia dengan Gusti Allah akhirat dengan Gusti Allah atuh padah naha neangan salah sahiji na anu mana leuwih handap naha atuh jelema henteu neangan akhirat ngan saukur neangan dunia mun erek diteangan mah langsung ka Gusti Allah dunia mah akhirat lamun dia sedekah kahanyaman itunya nya akhirat mah kudu aya wahala tolak ba'ala bi ajlasihi lahu ajakan amat lahu padahal milih dunia melalui teu sabaraha teu dia geus maringan ibu-ibu mah ya tanggal teh wa kana Allahu sami'an basira wa kana buku salam ayat sami'an dan anu maha ngalung basira Allah maha ingat teh dina absenana teh minggat ditulis minggat sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad